kukula sok didongengkeun di pangajian Mama Syatibi jeung Mama Nahrawi jeung Mama Sujai masantren tuh ka Cilimus teh Mama Sobari disebut teh ya eta teh Ciwedus Cilimus teh murid Mama Khalil berangkat kan di dia tiluan teh 3 sekawan Mama Syatibi Mama Nahrawi Mama Sujai berangkat lempang pan baheula mah tengah-tengah leuweung ka dieu jauh peuting kira-kira jam 11 aya warung leutik mah hiji didinya mampir korenganan mampir didinya pamajikan nu boga warung pae maot keur ceurik we cih ieu kunaon Pak pamajikan ninggal cek atuh ninggal moal diceurikan nya moal hirup deui lain kitu cek teh atuh aya teh cerik-cerik acan mah beusi jore bae kabejana yes macem-macem geus ieu mah santri kan cek tukang warung cemuhun anakna aya di geus ngada wudu urang maca yasin kan tiluan we Mama Syatibi Gentur Mama Nahrawi Kresek Mama Sujai Tasikmalaya langsung maca yasin beres maca yasin tadi lu balik lalagaan weh ieu lamun ditepakeun sok hirup sok hirup aya tah badak lain leutik-leutik kiai Mama Gentur mah Mama Kresek jeung Mama Sujai beh ditepak naonna tepak ieu coba aku sia tepak ditepakan ku Mama Syatibi plek plek ieu bun-bunana plek 3 kali udah atuh si aki-aki je bisa udang deui atuh hirup deui cenah ieu biasa we kitu udang deui je tapi kumaha cek Mama Kresek tapi lamun ditepakeun sok paeh deui coba 1 kali 2 kali 3 kali gua lepak deh toh pake lalagaan Mas santren kene geus jara di wali nu mantap teureun-eureun nu zara ka Gentur teureun-eureun nu zara ka Mama Kresek teureun-eureun nu zara lamun lain incuna jara di Muhammadiyah mah disertop harita ku incuna Mama Sujai mah pula jarah kadinya dipertanyakeun harita tahun 81 tahun 82 teu meunang kitab bapana teh diasup-asupkeun ka kolong ditindihan jara di Muhammadiyah ka karak ayeuna we eta kula zarah deui tahun kitu 98 zarah deui kadinya yang ti Banjar geus diterima salah sahiji incuna nu geus masantren ngalang buana nyieun pasantren ahli sunnah wal jamaah dongengnya alhamdulillah cenah ayeuna kukula di perangan Muhammadiyah zarah boingeun makamna geus bagus Mama Sujai lain leutik-leutik jelema anakna mah jarah di Muhammadiyah atuh sah ai kitu mah mamana luhung anakna boga yayasan can sabaraha tah mah can sabaraha batur mah jadi Muhammadiyah jadi Wahabi jadi Persib Masya Allah Karim nah keur carita ahli Allah urang lamun nyaritakeun seputar ahli thariqah Ki Abdul Karim Kiai Asnawi jeung sajabana eta mah jelema geus lain sambarangan ja Ki Abdul Karim pan bisa hibar ti Mekah ka dieu ieu ge kadang-kadang hibar pernah nyana hibar nurutan si Asnawi set anu ngajepret ragag mantak lamun ieu da dibuka pitak loba di dieu urutkeun tah eta bagus teu caritakeun mantak Maulana Hasanuddin di ziarahan atuh panahin sambarangan jelema itu Syekh Syarif Hidayatullah wali sanga eta mah anu majnun lillah dongengna geus maraklum ieu bae tingkatan kadua urang mah cinta ka Allah ibadah ka Allah sieun ka neraka eta ge geus termasuk nah ieu mah ala kadar sakijang mengenang ahli-ahli Allah malam ieu ulah disangka Kiai Yusuf Kiai Madin jeung kiai-kiai terumpak sinang haladir sebenarnya haladir nu nyaho nu hadir da atuh ahli Allah jaki bahlul ge pernah ngajakan babaturanna ka kuburannya nama ngobrol pan jeung ahli kubur lain zarah urang mah zarah ila hadratin nabi ila ruhi urang mah kitu bahlul mah lain kumaha kabarna baik-baik saja jangan ngobrol jeung ahli kubur teh ya ngobrol kumaha kabarna si anu kumaha kabarna si anu kumaha nyahoan masyaallah Karim ahli Allah Mendaki Hairun abah kula putra abah kula putra daun karek kirom li kirom putra Ki Hairun mah liwat bae ka hiji lembur eureun
aya ahli teluh di dieu kajian kumaha ge kaambe teangan kunyana sia boga ilmu teluh henteu aku sia piceun ilmu teluh sia ih henteu cacara kumaha sumpah ulah make sumpah-sumpah sia dilaknat ku Gusti Allah ya Allah kiai manya kula kudu susumpahan ka dieu sia ka dieu sadia cekel leungeuna kala luar getih ti unggal pori-pori ngaku sia kita kiai kaambe tuh si ge iya mun liwat kalembur bangun aya jahe deui wah kaambe wah iya makan SMS tadi geus aya di goblok sih mah masyaallah ieu mah ahli jurig berarti kan lah ieu urang lamun nyaritakeun ahli Allah tergugah hate urang beuh komo nyaritakeun Baghdad Tuan Syekh Abdul Qadir bisa ngahudangkeun bisa ngahirupkeun hayam teh ya ulah-ulah ki bahlul ulah ki urang Tuan Syekh Abdul Qadir nu sejen pararisa kula lamun nyaritakeun aya babna saha wali nu bisa ngahudang-hudang ngahirup-hirup nu pararaeh boh manuk boh hayam boh kuda boh wah eta kitab da pohara begitu dibacaan Masya Allah karim ieulah tipikal ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala kumaha sih hayang jadi kos kitu beuteung dijaga ulah sok ngadahar duit ti polisi sakitu bae emang kunaon gitu lamun urang ngadahar duit ti polisi engkena urang teh di jero beuteungna aya nu maen priwit dan lain-lain sebagainya lah geus arapal ieu sakadar hati-hati bae komo di akhir zaman capek teu kudu wiridan sabenerna ngajagaan tina eta bae ge insyaallah urang boga ilmu hayang manfaat teu kudu wirid nanaon teu kudu ngajagaan kadaharan ulah ngadahar duit nu kos kara itu insyaallah capek pas kitu teh capek Masya Allah karim nu urang mun nyaritakeun kiai ulama nu mantak hararebat hebat teh lain bisa hiber lain bisa nepak sancak hebat teh manfaat ilmuna ngajaga kadaharana komo kiai proposalna nanaonan nanaonan teu salah ngan teh jadi ahli Allah teu salah ngan sakadar neangan ilmu jadilah ahli ilmu ilmiah atuh bagus ieu mah keur carita ahli Allah kan lain deui gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.